akur teh Lur, heeh, ieu mah anak kitu nya, hayang ulun gitu 10.000-an minta duit gitu ka pamajikan, manehar rese, teu mere majarkeun teh cenah, ku aing geus dibeurikeun cenah kana endog, kana asin, kana minyak cenah, segala rupana cenah ku aing beulikeun cenah, padahal urang mikeun ka mainan da tara itungan aya nu 35.000 meunang duit teh kitu sok dibikeun ka mainanna, 15.000, 50.000, 70.000 sok dibikeun ka mainanna urang mah da tara itungan, nah ai pamajikannya itungannya euy, dipenta duit 10.000 guni hese gitu aing rudet anjing, eta mah goblok pamajikan aya kumaha. Ain Lur nya, Naon bieu teh naon? alhamdulillah Lur, henteu, alhamdulillah gitu urang mah cerita ka si Elur gitu, bahwa gitu pamajikan urang mah apik cenah duitna, sok ditabungkeun malahan mah lamun saep anu teh saep, asin, saep minyak, saep endog, sok dipeserkeun kitu da. Masalah udud mah urang bisa neangan deui gitu, neangan Nya sabatang nya 2 batang 10.000 mah leres gitu. Alhamdulillah boga pamajikan teh kitu bager Lur, solehah gitu Lur. Eueuh anu kurangna gitu alhamdulillah apik kana duitna ge kitu Lur nya. Heeh, kitu Lur cerita ti urang mah Lur. Heeh, bager.